Si Cepot Hayang Kawin, karya Asep Sunandar Sonaria. Hayangan kawin si Cepot teh, ada gara-garana sababaraha kali ngimpi papanggijang Putri Gelis. Ngakuna ngaran Dewi Lailasari, asal negeri Tenjo Maya. Tapi, ku Semar boro-boro dipupujuhkeun, dihaminan ge henteu. Balu karena si Cepot kageringan langlang lingling persis jelema nu keur sanundan. Kudu dikumahakeun atuh si Alka teh mak si Dawala ngadu ka indungna, Nyi Dewi Sukiragen. Da ku bapa mah geuning anggeri antep. Ah nyaeta tuh bapa maneh mah ngan ka emak nu tara ngantep teh. Emak anu mandalang tinande. Naha kos-kos ka dinya. Nya bapa maneh mah ka anak teh jiga nu teu nyaah. Tembal Sukiragen. Cik sugan ku emak, nurut geura ku emak mah. Omong mun rada diancam mah geura emak api-api dek kabur. Si Dawala ngagunam. Nyakeun, di mana bapa maneh ayeuna? Itu di kebon. Gejlik Sukiragen turun ti imahna. Kicir muru kebon. Kasampak salakina siga nu keur ngalamun. Tiuk nyarande kana tangkal nangka. Panonna melong ka luhur, leungeunna numpang dina beuteung burayutna. Beungeutna nu kawas bal-baliut. Dipapaes irung badag jeung sungo cowau. Katempona ka Sukiragen mah Semar teh kawas dewa Kamajaya. Kasep bah ditueun Kasep. Anu matak manehna teh weleh kagegeloan. Tapi dasar Semar lain sawayang-wayangna. Dinaha-naha ku pamajikan teh kalah dar malik ambek. Sukiragen sirikna dicarekan lak-lak dasar. Tapi nu dicarekanana mah kalah kabungah. Hartina omonganana didenge, hayang si Cepot pasti digugu. Nya meh tamat nyarekan Semar, nyamperkeun si Cepot. Turun sia, lamun teu turun tangkal kalapan aku aing dibekok. Semar ngati-ngati. Heug uing turun, tapi kawinkeun ka Dewi Lailasari. Moal. Turun, moal. Kitu jeung kitu bae. Tanya nu daek ngelehan. Tungtungna tangkal kalapa ku Semar dibekok. Perut tarik pisan. Pokok Semar teh sohor ka bina-bina. Kanjat nu mendengar jagat oge. Si Cepot dipapareket kana barang-bang kalapa, tapi weleh ku tarik-tarikna bekok. Semar si Cepot kabur ka wawa angin. Baring nu pagi bakal ragrag di nagara Tenjo Maya. Ari bapa, si Dawala jeung si Gareng luwe-luwe nenjo lanceukna ka bawawa angin. Kacipta barang gubrag-ragrag, awakna moal teu angcut. Marana ge sarwana, tuturkeun lanceuk sia. Duanana dibekuk deui ku Semar, biur ngapung ka angin sarua baring supagi bakal ragrag di nagara Tenjo Yama. Rengse ngabekok anak-anakna nu ngalantarkeun tiluanana haliber. Semar nyalukan Nyi Sukiragen, abong awewe sajati, age-age nyamperkeun bari makal budi pikanyungyung. Nepi ka awak Semar ting sariak sabulu-bulu. Kumaha onam jelema salatri. Pokona nenjo sikap Sukiragen ka Semar ulah manusa dalah sireum pohara sirikeunana. Bapa rek indit nuturkeun barudak. Kade emas salila ditinggalkeun ulah salingkuh. Boga keneh ade rasa timburu mah. Amit-amit mamah moal ngijing sila bengkok sembuh. Iraha bapa bade angkat, nyarita teu weleh lemes. Ke sakedeung deui. Ayeuna mah hayu urang gogoleran heula, mempeng eueuh barudak. Mun jelema mah bari umat imut gumasep. Caturkeun si Cepot dituturkeun ku si Dewala jeung si Gareng ragrag di nagara Tenjo Maya. Ragragna deukeut alun-alun. Breh kumanehna katempo, jelema-jelema ngarilu bari henteu eureun-eureun salusurakan. Sing horeng keur aya sayembara nyaeta nyayembarakeun anak Kitogog
Teja Mantri ngaran Dewi Lelasari. Tak kudu dicaritakan deui kumaha geulis-geulisna eta anak togok. Da eta wae lamun manehna kokojayan cai teh ngadadak tinjai anu kapentrang panon poe, awakna langsung ngakeclak kasangan. Para raja jeung adipati ti salawe negara hiji ge aya nu kuat ngada wawasan jaka Tambilung. Kabeh talalak bubar tawuran. Atukna sayembara kapaksa ditutup. Ngan barang rek poek pisan jaka Timbilung nutup sayembara. Si Cepot gancang ngagorowok. Kela kuring rek nyobaan milu sayembara. Maksudna mana mika hayang adi uing. Leres boga duit teu nyaeta henteu. His teu bisa atuh seperti nu geus memang milu sayembara kudu masrahkeun heula panglamar mangrupa duit emas. Kumaha lamun narohkeun pati, cek si Cepot teh. Cepot jeung adik-adina bingung. Tapi sabot kitu kawas aya leungeun gaih neundeun duit emas kana saku calana si Dawala. Kurang keneh, Tambilung. Kurang Dawala aya keneh. Si Cepot nanya ka adina. Teuing atuh Kak. Semar neundeun deui duit emas. Ku kitu jeung kitu bae nepikeun ka si Tambilung kapaksa narima si Cepot milu Semar neundeun duit deui emas. Kop ku si Dawala dicokot tuluy diberekeun ka lancokna. Si Cepot begalan pati. Tapi sakali ditajong ge si Cepot teh langsung ngaringkuk tiluan baradami. Akhirna milih rek baralik. Barang rek indit datang Semar nyarekan ka si Cepot. Teu boga kaera cenah ari karep gede hayang boga pamajikan, tapi kawani eueuh, kawas lain anak Semar wae sia. Ari bapa lain kuring nu teu boga kawani ngan tingali bae ieu napak najong, sirikna teu matak tutung. Hek Semar ditempo, paengan atuh kep Semar nyabut ku kuncung salambar. Tuhuy dibikeun ka si Cepot barang dicabuh robah jadi sabangsa jalu. Gebukeun ku maneh, da deui patunggalan si Cepot ditajong ka Rampah Sakti. Tapi mah teu nanaon, sabab diemolan ku Semar giliran si Cepot males, langsung si Tambilung ngarun ruyuk. Datang togok langsung terus dicagerkeun. Ieu lawanna si Laing mah baparek nirus kana awak maneh. Saharita togok miraga sukma kana awak Tambilung. Si Tambilung maju deui habeg deui ku si Cepot, tapi teu bisa karesana naon, sabalikna barang diciduhan si Cepot ngarumpuyuh. Nenjo anakna ngagoler, Semar buru-buru nyamperkeun tuluy dicager. Kurang ajar si togok, giliran Semar miraga sukma kana awak si Cepot. Nu ngadu jajanten rame pisan sarua tonggo, akhirna togok ngaku eleh sarta masrahkeun anakna ka si Cepot. Orokaya Dewi Larasari kajian rek labuh pati Batam daek dikawinkeun si Cepot. Tetela wayang oge apal kanu kasep mah nya, sing horeng boga keneh tetenjoan. Ngadenge manehna ditampik sapajodogan, si Cepot langsung ciri ka nyanyerian, malah rek sajujugkeun balik. Lencang ku Semar diparencahan. Saharita awak rupana robah. Cepot malih warni jadi satria nu kacida kasepna. Ngaranna oge diganti jadi Hyang Sukma Wisesa. Dewi Lailasari nama kaedanan. Geus kitu mah tuluy bae dikawinkeun sataun ti harita Dewi Lailasari ngalahirkeun anakna laki-laki pohara kasepna lir heubeuleuan terong jeung si Cepot nu asli dingaranan Sanghyang Sanggalangit. Bareng jeung gelarna orok ti Lailasari beungeutna katut deudeg pangadag si Cepot palih kajati mulang deui ka asalna si Cepot alias Astrajingga. Eta nu ngalantarkeun Dewi Lailasari pondok umur maot gara-gara leuwas nempo wujud asli salakina nepi ka jajantungna murag. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.